Bandung mah elehan bae. Bandung mah mantap tilok diajakan nya mah tilu ya Garut, Banten, Cirebon, Garut, Banten, Cirebon. Eta nu tilu masih ada. Lain lalagaan ta Garut, Banten, Cirebon tilu. Eta mah terusnya unggal tahun mah diadukeun unggal tahun. Atuh siapa buka nyaho sih? Kudu nyaho ti aing bae heran aing mah. Guruna kukula mun dibejakeun ngaran-ngaran aya. Kan moal kula Banten nyaho, Cirebon mau Garut mah nyaho jasa, perguruan ukur nyaho jasa. Cirebon nyaho eta. Tah di unggal tahun trennya. Tilok aya Tangerang ngilu tilok aya Tangerang. Cuman cekolot baheula sing hade ngalawan Tangerang mas sebab Tangerang mah Tikoro. Beda Tikoro mah tuh hartina Tikoro atuh kabeh ge lempang kan melalui Tikoro. Banten neka Garut liwat Tangerang asup heula ka Tikoro. Lamun teu pamit di Tangerang eles ya kudu pamit ser nu boga Tangerang. Bandung, Garut, Cirebon dek tarung di Banten tetap kudu pamit heula ka Tangerang. Lamun teu pamit eleh bae kajen kukumaha ge. Ieulah pergaiban teh kos kitu. Jadi kalau mun mengadut ilmu pergaiban urang dek ka Banten aya 4 nu kudu disalaman. Hiji begitu urang asup ka Serang didinya aya nu ngageugeuh. Kadua asup ka Banten didinya aya nu ngageugeuh. Begitu urang dek asup ka Kesultanan aya deui asup urang ka jero Kesultanan. 4 tak urang mun dek ka Banten teh. Terus siapa ngadaharan saoma lulus sih. Cilok sulam salam tuh jauh ada. Nah iya ge keur carita ilmu Banten tetep ndek tarung jeung Garut di Tangerang kudu hatur salam heula uluk salam heula teu uluk salam enggak sokana mah kajen 1 juta kali ilmu Banten rarang sadan dibawa ka Garut. Rarang sadan geus hiji baca hiji berbagai hiji permainan jeung permainan eleh bae kitu kene Garut dek gaduh di Banten teu pamit heula atuh disepakan kurang Banten. Jadi ai boga permainan menteu ngan boga pataluka dia tuh mending eta. Lamun lain kita wali Allah yang moal hayang urang ngadengikeun. Coba guys, coba urang maca koran ku hari koran Tangerang teh saon ngaranna Tangerang sia naon ngaranna ngomong atuh orang radar baca ke orang paling ngadengikeun tiluan obatan liwan lah kos kitu ieu tuh malah yang ngadengikeun bangsa buatan Pasek malah yang ngadengikeun radar ngadengikeun satelit ngadengikeun pos kota ngadengikeun Kompas Merdeka tamah sapoe baca jupang majikanana keur meulahan lauk jeung naon eta dikata tanggalkeun bungkus eta koran tah cikene mah dibeli dibaca pakai bungkus ieu batu wani urang make bungkus pasti boleh lalagaan kitab buatan wali nyaksian di kurang dideng baca haju kurang didengkeun atuh pan jadi saksi utawi iku jadi saksi nunyin mah atuh nu teu nyieun ge atuh nyaksian nunyin utawi kadinya tah nunyin iku geus ngadengekeun wan wali mah teu maot buating sohibul kitabna ieu musannifna nyana keur hadir di dieu ulah dikira baheula abah ngaji Ihya Ulumuddin ba'da maghrib minajul abidin ba'da maghrib rumujina dibahas aya belah dieu tah belah kulon jelema make jubah kaset eureun keur ngaji teh eureun kunaon ngaji tapi terus deui nyileuk ka belah kaler ka dieu eureun deui ngajina gitu eureun deui ngaji deui terus diuk pe di dieu di kaler tah nyana ngaji almarhum Abah Minhajul Abidin ba'da maghrib. Setelila terus eureun beres ke jero bemila dek salat isya nanten nu biasa 8:30
ieu mah datang ka jam 10 santri teh lila ngadaguan karena keluar geus terus we ngaji-ngaji sababaraha poe kula nanya kejadian tersebut teh buah eta cenah waktu keur ngaji teh Imam Ghazali hadir coba eta tuh ieu bating hadir ya belah mana meureun teh nya dideulekeun we nyangan nyana paling neuleukeun ka nundutan nyana teh budak teu anggap cenah ka aing sial jasa masyaallah beda tuh aing ngaji jeung ke kitab wali lain deui ya Allah nyadarkeun diri urang ngarasa diri urang loba dosa sebabnya nama geus jadi ahli Allah urang dibaca berarti urang cinta geus cinta ka wali Allah tu diaku kunyana ieu loba faedah-faedahna mun urang macakeun kitab wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala kadanan urang ngarang maca-maca macana ge hese atuh ngahartikeun makomo atuh urang ngadengikeun sadatangna otak urang jalain otak kanan urang atuh ieu mah ngan sadatangna bae urang samampuhna gegedena mah jalaina naon nyambungkeun diri jeung para ulama nyambungkeun diri jeung para wali-wali Allah subhanahu jadi komo ieu mah kuari ngaji anu geus teu kapake ieu hukum-hukum teu dipake di negara urang ngaji bab kisos padahal nas walil qisasi hayati ya ulil mun di hiji negara dilaksanakeun jelema zina dihad zina muson ranjam maling potong leungeuna jelema anu maehan paehan deui teu kudu aya polisi teu kudu aya polisi teh aja ngamankeun lamun dilaksanakeun hukum Al-Qur'an di antarana kisos di Indonesia bae heula di mimitian eta teh geus teu kudu aya polisi jang pengamanan model kitu paling ge jang perang doang sebab aman atuh urang neundeun sendal di masjid ge sababaraha poe moal aya nu maling kuari mah urang salat Jumat ka masjid teu khusu sendal kainget-inget pikiran teh ka sendal we kodal kulit anyar ya aing aman tante antaran berarti geus teu aman jasa cek butuh polisi jang saeta jang nangkep nu kitu kaasupan setan jadi anu katerapan ku setan nah ieu ditangkeplah ku polisi geus polisi eta kuduna nu bararsi sebab jada tukang nangkep nu teu bener prakuari di Indonesia kaasupna polisi teh kurang bener di mata masyarakat teh polisi ge kurang bener kudu bener atuh mah kudu bener di mata masyarakat polisi jore jasa heran di bagus-bagus gitu teu daek bagus jadi bagusan kene abri di mata masyarakat teh abri mah rada deres padahal mah polisi eta gede jasa fungsina tapi tetap di mata masyarakat jore bae hese eta meureun namun teu make helm tangkel pentil rusak 5.000 teu aya SIM 200.000 nego jadi 50 bahkan bisa 50 bisa 25 itu eta gara-gara kos kitu tameureunna nentah jadi bejore di mata polisi bakar lengit motor leungis ulah ka polisi lah geus teu kudu lapor kunaon emang lapor ongkona ngan teu aya dicecer duit deui teh jadi polisi teh jore bete di mata masyarakat Masya Allah geus kos kitulah tapi aya bagusna jelema ngirim barang ka Lampung sok di jalan teh terus bae dipenta ya polisi naik nah
nyana aman tak ke Lampung aman ge lain teu mayar aturan beak 1 juta 500 biasa nama 1 juta aya 4 hulu ieu mah ku sorangan atuh gedeannya na bloona nu dibawa kurang tapi aman aya oge rada deres ya jadi geretakeun ke zoliman di Indonesia atuh ieu geus nu bareres ieu geus teu berlaku ya hukum ya tapi urang ku ngaji ge meunang ganjaran jadi nyaho walau darabu bisyatin aya hiji jelema ngaran Khalid eta ki Khalid pika sebeleun jelema teh teuing pikar sepen Yuni na masalah Yuni tai da jelema teh sayuni aya Yuni kembang bagus dicari uman bae ku jelema kembang mah seungitan teh tetep dicium bae aya Yuni na Yuni tai lamun Yuni tai mah boro-boro ieu mah eukeur di lantai di kursi tetep dicempal balangkeun Yuni tai ngaran lamun boga minantu geus Yuni tai atuh keur dieu ke dicempal balik sia Yuni tai tapi lamun urang bonan Yuni na Yuni kembang masyaallah aya di mati sareungit bae ka mana sia teh eueuh ditatanyakeun bae ka mana eueuh teu kadeuleuh ditatanyakeun bae ta eta teh Yuni na Yuni kembang ieu mah Khalid mah kaberan Yuni tai geus kasebeleun jelema pikaresepeun peureup Khalid luar biasa ya jadi ancaman kitu rekan-rekan pasti nu mantakos kitu teu jujur tadi nama rekan usahanya na di limbah teh buhal luar biasa jeung babaturanana aya meureun bangsa 10-an mah babaturanana ke pabrik bareng ke kemana bareng di warung bareng ai kuari ieu dikucilkeun diisolirkeun jadi dikucilkeun tak ieu direncanakeun dek dibunuh ke Khalid teh kuno 10-an teh ki dadap ki waru ki pengki ki awi ta eta nu 10-an loba nah jol deh ki Khalid bener datang di Gurumutan jadi ki Khalid datang di Gurumutan ku 10-an ngan make pecut atau make awi ya 10 urang ceger ku 10-an ngeringkuk ki Khalid teh teu kebel pae dihajar di Gurumutan ku 10-an ki Khalid ternyata pae tapi lamun diperhitungkeun peupehan saurang-saurangna moal mantak maehan misalnya kiwaru kumaehan ku neungeul sakitu mah moal kudu pae ki dadap ge neungeul sakitu mah moal kudu pae ki awi neungeul sakitu moal kudu pae ki Umar teungeulan sakitu moal kudu pae Zaid teungeulan sakitu teh moal kudu pae mun ku sorangan teungeulan sakitu moal pae keur kulantaran ku 10-an jadi pae ieu kumaha keputusan hukum syara lamun aya hiji jelema Khalid misalnya di Gurumutan ku 10-an kemudian pae sedangkeun hiji-hijina teunggeulan teh anu sabenar mah ghairu qatilin urusan qisasna kumaha fafil qisas alaihim aujuhun nurutkeun cek hukum syara soal kakenaan ku bales patihane qisas ieu adalah aya sababaraha jalan dihitung ku ulama ternyata ayat 3 jalan ngan di dia dipuat nu asohna wungkul jalan kahiji yajibu ala jamil qisas 10-anana paehan cek keputusan jalan nomor kahiji 10-ana puluh kabeh alasan nu mantak dibunuh supaya
ulah terjadi deui pengkeroyokan seperti gitu. Biasanya nama buluk kabeh supaya kaila yasiru zari'atan ilal qatli, ulah sampai terjadi di mun engke dibunuh kabeh 10 batur moal daek ngeroyok deui. Kahiji. Nomor kedua sabalik latino tadi layajibu ala wahidin minum, ieu mah kabeh teu kudu dikisos lantaran kabeh ieu henteu ngeunaan teunggelanana kapan henteu mematikan jadi sarwajeun membunuh syirih hamdin, berarti teu kudu dibunuh, hanya bayar diat hungkul saurang-saurangna 1000 onta. Lumayan tah 1000 kali itu hiji onta teh mun urang 1 juta lah, 1 juta 10 juta, jadi 1000 kali 10 juta seberapa? 1000 kali 10 juta ya. Dasar SD puyeng nih, puyeng jang hitung yang budak SD mah 1 juta tambah 0 hiji jadi sabaraha? Saya mesti gitu kan gesek keneh bae. Jadi 1000 gitu tambah kalau tambah 3 gitu 1 juta tambah 3 jadi seberapa? 1 miliar. Saya mah nyawa ngarantinya rupa itu 1 miliarnya. Asal kapai dia mual tanya ke duit 1 miliar. Mual paling jago 1 juta 2 juta. Kita jadi digenengan bae kudu diimah. Aduh keur carita eta kos kitu mahal orang jelema teh. Ieu lamun 10 miliar ulah dibunuh bayar diat bae. Nucak nu awal mah bodoh kabeh teu kudu bayar diat supaya ulah terjadi deui. Kaul kadua mah ulah dibunuh sebab pukulanana tidak mematikan, mun saurang-saurang mah moal paeh. Mun saurang mah kulantaran 10 haji gurumutan paeh. Ieu bayar diat bae. Nah kalau nu katilu dibuat di dia ialah nu paling asoh berdasarkan dalil-dalil otentik setelah ditarjeh. Eseta lamun urang nyaritakeun tarjeh panghese-hesena narjeh sebab neangan kaul nu paling kuat. Tuh mentek Ibnu Hajar mah jago jasa ahli tarjeh manehanana. Ieu putus kieu. Oh, ieu putus kieu. Eta teh lamun jelema geus kos kitu luar biasa otak mah. Teu kurawat tinggal nuturkeun bae Imam Romli, Ibnu Hajar, eta bangsa jelema-jelema nu otakna brilian geus teu kudu hararese mukaan ijtihad cara Muhammadiyah, mending mun becus. Buku tebecus atau tinggalin bae dina kitabna. Dia coknya Ibnu Hajar motom sepira ulama. Cekal bukna tutupkeun habek deuk. Ulama ya. Kos tu becus bae. Nah, kalau katilu asahuha yajibu intawatu. Jadi kalau nukatil musigar tengah nukatilu pang asohna nu dua tadi adalah asubna kana soheh mukobil soheh ialah asoh ialah nu bisa dipertanggungjawabkan yajibu wajib dikisos intawatu lamun memang manehanana mupakat ay ittafaqu ala darbitil kadarabat manehanana memang benar-benar bertujuan untuk membunuh nah ieu mah nurutkeun cekaul Allah tetap wajib kakenaan ku kisos keseluruhannya. Jadi ditilik heula motifna apakah cuma dek menganiaya apakah memang nyana bener-bener dek ngabunuh. Karena ya jelema cuma dek nganiaya doang terjadi pae. Teka ditinjau heula teliti heula iyalah kudu disidangkeun heula ka meja hijau. Setelah diteliti dari hasil penelitian mengarah karena tawatu
ya bunuh kabeh supaya ulah terjadi pengkeroyokan deui. Kuari dibalikeun lamun tadi dikeroyok hiji jelema kulobaan eta keur carita 10 mulaina mah ti 2 ti 3 ti 4 ti 5 ti 6 datang ka 10 atawa 50 atawa 100 sarua bae atawa salembur ngeroyok hiji jelema paeh atuh salembur kabeh bunuh jadi kumaha atuh asalnya nadeungeul kabehan bunuh bae kabeh. Ya Allah, cenah kula mah ngenepak banget sia teh naonan make nepak segala bunuh bae kabeh bae. Ya Allah ya Rabbi salembur kosong talembur teh. Kuari mah dibalikeun aya hiji jelema sorangan ngabunuh jelema lobaan. Sorangan limanya ngabunuh lobaan aya 10 dibunuh ku sorangan kakarak 10 sabelah aing 40 ya sabelah ieu 40 ya mun hayang nyaho mah ieu mah kakarak 10 leutik tawa 10 mah tah dibunuh ku nyana 10 ku sorangan ai tadi mah itu sorangan ku 10-an ku ari mah 10 ku sorangan. Masyaallah waharajas emang pantes jelema sorangan ngabunuh 10 ge lamun okos Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mah ieu kumisna ge ta gambaran dina kitu caritana hikayatna ti dieu gede ka dieu make ka dieu mecut. Jampang jago Betawi mah can sakumaha. Mo ka dieu wah aduh Sayyidina Umar jeung carang seuri Sayyidina Umar. Jawara seuri tejore jawara seuri kos algojo mah tuh lain algojo wae dipilih badal algojo teu nu tilok seuri tilok paling geunya mah mesem sabeula teh si Umar ieu teh kacekel ku sorangan pepetianan lamun dikitukeun teh teu nempel urang mapan ku sorangan itu kacekel gede jasa berarti seter Sayyidina Umar. Masya Allah dedek pangadegna nu luar biasa. Wah mulai ya di Mekah tenarna Sayyidina Umar sieun kabeh ka Sayyidina Umar. Jadi lamun Sayyidina Umar geus nampiling dak kelenger Sayyidina Umar sakitu can make menyem-menyem eta oh kok make menyem-menyem teh ieu ge aya hiji jelema gagah maehan lobaan Ki Holid tadina kabur ti lemburna haju ka ditu ka Banten belajarnya na di Ciseeng. Waduh luar biasa pencat Ciseeng teh atuh ngagelok deui ka dinya tata Karawayan Ohara tati Cibeo meureun terus ka dinya nya permainanna geus bisa pucuk umun satungtung deuleu pokona mah angan kaluar tina syariat eta ilmu kos kitu mah tah Karawayan teh kos kitu nya aing moal ngaganggu ka dia ulah ngaganggu kang aing Karawayan tuh dia ngaing-ngaing itu tah bahasa Rawayan mah cakeun aing bakal ngelek ku dia ngan tetep aing bakal perang jeung dia bahasa Rawayan eta kos kitu sebab aing boga ilmu pucuk umum 40 imah ku aing bisa salengkah tetep aing eleh perang ngan tetep aing kudu perang bae jeung dia tolol tuh coba eleh geus nyaho tapi perang bae urang teh bakal perang deui ti mimiti Tangerang Serang Pandeglang tah kadinya ka Cibeo tah eta mah kabeh bakal perang bae nanti kieu kuari nyana ka dieu dagang naon kitu ngaranna madu sagalana eta teh jana keur nyelidik jalan lain dagang-dagang deui gitu deuleuh sejarah Banten emang kumaha gitu supaya engkenya nyaho jalan mun di pasar Kemis ka dieu di etek ka dieu matak nya mah lain sadagang-dagang karuyuk ge banyak dagang karuyuk
terus baik ku nyana tah cek jana ge dia ulah ngaganggu ka ngaing-ngaing moal ngaganggu ka dia ngaing-ngaing pokokna mah aing bakal ewe cenah mun perang jeung dia tapi aing mah bakal perang bae jeung dia jeblon eta iki holid tah beres tamat ta Cici Seeng jeung Cici Beo kuari ka Ciomas Sadigo saya salah sedikit golok wadidinya luar biasa geus asup ka jajaran kitu baju hideng-hideng termasuk Haji Podoli aya di jonona di dinya hideng-hideng teh manu atut kuari mah tuh Kiai gurun asup tadinya blonnya cek ulah mah tuh Gusti Allah bagus alah san puas keneh bae Haji Mande terus ke Garut ke ditu Garutnya jago permainan luar biasa limbangan pohara eta teu beunang katoelnya nama aju bae bareng Garut jadi hiji-hiji na kota teh hiji-hiji na kabupaten emang aya kamonesan lamun diurang bantang geus diserang ka ditu geus lah pokona mah Tangerang mah teu boga permainan Tangerang mah di aku bae kukulan teu bae tapi mun gelut menangan ya tugas kitu bae ti dituna tah mah Bandung aya Cikalong kemudian ka ditu mana ngaranna Garut aya Limbangan Cirebon geus puguh Kuningan aya mun urang nelusuri hiji-hijina kota teh boga permainan tersendiri beda-beda teh lamun permainan Cirebon yang nama ulin handap bae resepna jangan handap aja nama lamun can bisa gelut di kolong sia mali kaluarkeun ku aing tah eta Cirebonan teman mentek nya resep dari kolong Cirebon lamun Bandung gayana bae heula ditiheulakeun ai gelut mah kumangke bae Bandung tah pancen mah yang jago acting atuh di ditu na ge metak Paris pranon gitu ngarevan Java wow Bandung teh ahli mode mendaknya nama pohara ai timbul di Karawang tapi mengembangkan orang Bandung wah lamun geus permainan Bandung gitekna pohara jasa tah eta tanya apa pokoknya gelut mah deuk ele deuk menang da bodoh asal penampilan eta Bandung ngaranna nu kos kitu tah lamun Limbangan teuas Garut telasnya nama pan cicing bae pan ngahaneng bae tapi terus bae ya nama disepak orang cicing bae engke nya geus ngap-ngapan nyekal deui sepak deui ku urang nganceleng engke nya geus ngap-ngapan nyekal deui tolol teh coba eta Limbangan teh bagus gitu